abdi Davina Mirza Putri. Nami abdi Nela Dahana Dewi. Urang bade ngalaksanakeun wawancara terikat. Urang ngalaksanakeun wawancara ieu pikeun menuhan tugas bahasa Sunda ti Buis. Wilujeng aksian. Waalaikumsalam. Wilujeng Ya, siang. mangga masuk. Kumaha damang Bapak? Alhamdulillah, saya. Punten urang ngaganggu wanci Bapak. Tenang naon, Neng. Kahiji tolong nepangkeun diri Bapak ti heula. Nami Abdi Imron, Abdi Jalmi Bogor. Abdi teh pengusaha market miniatur imah. Ti iraha Bapak ngalakonan usaha ieu. Abdi ngawangun pausan ieu wasi 2013. Oh, gitu, Pak. Naon anu memotivasi Bapak kanggo ngalakonan usaha ieu? Awalna Abdi termotivasi ngawangun pausan ieu karena hobi gitu. Sabaraha karyawan anu Bapak piboga? Ayeuna Abdi ngabogaan 10 karyawan di dieu. Nah, aya halangan saleh Bapak ngadekeun usaha ieu? Aya tuh Neng, halanganna nyaeta kekurangan SDM, anu nyang tarampil, sarta rajin. Saha wae anu biasana janten konsumen Bapak? Biasana konsumen Abdi contohna nyaeta developer properti nu bangun imah gitu. Kumaha cara Bapak nyanghareupan pesaing? Cara ngarapkeun pesaing nyatos ngalawan ngaronjakeun serta ngajagi gitu kualitas produk anu yang dihasilkeun. Nah, Bapak gaduk rencana muka cabang. Henteu atuh Neng, karena susah mendak karyawan anu tarampil, SDM-nya susah gitu. Oh, gitu, Pak. Naon harapan Bapak ke depannya? Ya, mugi-mugi gitu ya Lingkar Tama Marketindo tetap eksis serta berkembang anu ke depannya gitu. Amin. Amin ya rabbal alamin. Hatur nuhun Pak. Atur nuhun, Pak. Orang geus ngaganggu wanci Bapak. Sami-sami, perkenal Neng. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Hatur nuhun geus nyaksikan wawancara ieu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.